mun dibaca ba'da salat 7 kali tapi ba'da subuh mah 40 kali insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali deui alhamdulillahirabbil alamin tanpa aya muatan-muatan urusan-urusan pilpres. Urang menuju ke akhirat supaya urang kabehan terbuka hati urang. Dunia masa pira dunia nu jadi presiden paeh, nu jadi gubernur mah sarua. Jadi polisi modar, jadi masyarakat koit, sarua kabeh. Kiai geja paeh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang masih kena terkurung ke suasana Idul Adha, lebaran kurban. Nu alhamdulillah di Indonesia mas ragam Rabu sebab malam minggu teu hasil ru'yat dipaksakeun dia moal bisa jatuh pada hari Senin Salasa Rebo ngahenen karena saja roh. Maksudnya lebaran Rebo si masuk kaju macem-macem. Geus atuh lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu masih keneh tasyrik. Lamun urang ngajujut tina masalah kurban kitab inti nama tina Al-Quranul Karim urang nempos sejarah baheula teh aya hiji nabi anu istimewa ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala. Lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna Raja Namrud, di mana teu nurut ka raja paehan bui Masya Allah kan. Namrud mah sarua jeung Firaun. Mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Firaun. Lah orang maningan cara Haji Jaya baik gitu tah. Maksudnya mencitan jelema bae gitu. Kangjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah. Sanggeus dakwah eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan. Tetapi ngaran-ngaran raja atuh di jalan buluh Ibrahim. Paehan. Cek para penggawana Maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakeun ngagedurkeun seuneu nu luar biasa nu mawaan kayuna himar teh ngaranna begal teh himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae lantaran boga salah mawaan kayu jang meulem kakasih Allah dak sorananya nama kosu cerik mun urang ngadenge ye Amir mun hees okos himarnya na aya meureun sarupa umahnya ya 12 lah himar
terek jaritakeun lawan ieu barek jaritakeun kasimpulan nama Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleuh. Masya Allah karim lantaran sunu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleuman dibeuleuhna Kangjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring cek urang Bandung mah ketepel cek urang Cilongok mah jepretan ya pada bae jonkin rene gewe ya pada jepretan lah dijepretkeun set blek kada seuleuh sakitu ngagedurna dikitab ku Gusti Allah ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim. Hei seuleuh awas ya cek Gusti Allah sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing lamun ngarasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran sia tina ngaran seuleuh. Masya Allah jadi naon atuh cak seuleuh aing ieu kuli barda iis meneh wassalaman awas jadikeun kasalamatan eta Kangjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana Masya Allah tiis dan luar biasa bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyekalan sana tiis awat cenah Masya Allah langsung Kangjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alhabatan di aser sare kuari ge lamunan WS ieu kateulihan Nabi Ibrahim teh kuari kateulihan Nabi Ibrahim Masya Allah kari di samping sare tatangkalan jararadi nungaran anggur, nungaran apel, nungaran jeruk, berbagai-bagai buah-buahan. Masya Allah, Kangjeng Nabi Ibrahim hudang, kaget, ieu baja apel, ieu baja jeruk. Tuh, Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seuleuh bubuahan loba. Di Imah Haji Pendi mah urut loba di hes, di padang hes. Heueuh. Komo tatarina Allah, mah Allah bae geus. Nah iya ge khawarikul adat teh termasuk min jumlati belah kencai mah ya Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa Masya Allah dan bantah kuari sok diwirid ku urang Cisoka Kaki Wahab gamenta coba ge Ki Ato Ki Nurjaya pernah ku kula dibere wirid ji wirid ku Ki Nurjaya langsung nyekal seuneu tutung ulah jalakeun ka kula ngawirid aja na teu khusyuk Masya Allah Haji Pendi dibere deui ku kula kuari ge buukna putih keneh eta teh urut kabeulem tadina beureum bari putih bahkan mun dibuka calanana putih jerona gitu sakudur awak putih kabeh tanda geus tereh ka ditu nah guys kesimpulan nama Kangjeng Nabi Ibrahim salamet Kangjeng Nabi Ibrahim dibeulem di mana cenah kieu tempatna Turki besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kangjeng Nabi Ibrahim yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu kuari nyencelengan sapoena 100 perak kadituna 50 juta sabaraha tahun enta sih kaburu parae di Turki Masya Allah karim Kangjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim hai Ibrahim anjeun berangkat ke Syria Syam Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat apa pamrih jeung istrina
Siti Hajar berangkat ke Suriah ke Syam. Tidinya Kanjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung. Berangkatlah Kanjeng Nabi Ibrahim munajat diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim simkuring di piwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah, nu bakal dibere ku Gusti Allah naon nu dipenta ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim teu loba pamenta, Rabbi habni minas sholihin. Gusti, di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti, abdi teh nyuhunkeun putra. Lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna. Aisyah kadar jang tukang nonton TV maulah Gusti, jang kadar sakadar WH-an, WH data tuntung nama. Ulah Gusti, jang sakadar mangun cimpong mah teu hayang abdi teh Gusti. Abdi mah hayang minas sholihin, abdi mah hayang dipasihan putra anu sholeh. Masya Allah, ibu, bapak, penta ka Gusti Allah. Jang perjuangan agama selanjutnya. Pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam. Dina ayana kiai na teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama teh ngembangkeun agama. Di mana celek ngaji, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara. Nu nagarana lain bentuk syariat, nagarana negara jurig di Indonesia. Saya nu mimilu atuh jadi jurig. Mantep kiai nu mimilu di negara, kiai cak sia sama. Aing mah toser doang. Polisi memang tiba heula jadi jurig ya nama. TNI jadi jurig ya mah, emang jurig negara ya nama. Atuh kunaon kiai haju ka babawa. Masalah nu jadi masalah aja kiai geus sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acak. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai. Asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai? Eueuh sama sakali. Jeung henteu maksud dararawah di dinya teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehanana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun rarang sadan. Kiai baheula nu asup ka Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Atuh Kinurjaya bage geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinurjaya ieu naon? Au, cau tolol. Au. Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau. Au. Hei, kiai, cau. Au. Nah, barang kukurang geus servis, wari bisa nyana cau horeng. Nah, ieu Ki Subandi ge geus servis we. Cau. Ki Wahab mah, wari ge cadel keneh lauk nyana mah. Masalah ngan agama cadel. Urusan negara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel.
Iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi Masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan. Tina hasil doa munajat di hiji gunung istrina Siti Hajar ngandung Masya Allah borosote seorang anak lalaki kasep nauh tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleuti dia ya. Ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon kana? Solear kabeh. Komo ieu raja solear ieu mah. Kasep. Ngan pada ubuntutan doang. Atau tinggal kurang dijieunkeun bae kuari. Waduh kasep. Ya Allah ya Rabb. Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga nu nyebutkeun teu kasep. Imimiti tarangna, halisna, irungna geus kabentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep. Arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Kasep teh lalaga. Kasep. Begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail. Naik 10, naik 11, 12, 13. Masya Allah geus menghampiri balik. Luar biasa kasepna. Loba awewe anu panasaran hayang neuleuk Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna. Eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah. Seubeuh bae. Urang lamun kuari seubeuh neuleuh beungeut haji peni lapar bae. Lapar. Malah keluar peureup. Masya Allah. Bedana Kangjeng Nabi Ismail. Nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, ya Allah ya Rabb. Dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah, dibere pangbubungah ya Allah bi ghulamin halim. Dibere anak nu ngaran Ismail. Halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa. Disebut aris. Sabar mah loba, tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa. Istimewa. Bunga nu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar, di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa. Eueuh pibendueun indung bapa resep ningali anak. Jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna, dina salian ti capetang cerdasna, dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah. Masya Allah. Du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa. Masya Allah. Lamun urang boga anak kos kitu ngeunah. Ieu mapan anak dihudangkeun isuk-isuk waes beda. Lain hese deui cak urang Jogja waes. Geus leuwih ti hese teh berarti teh. Dina hudangna masyaallah teu daek mandi. Teu daek mandi, pugu ngising di calana. Geus teu daek ngisang-ngisang acan. Ceurik. Indung bapana lamun teu make pangitik atuh hese teh budak. Deres di Cilongok mah budak leutik, di Cisoka mah, di Cisoka geus gede ge teu daek mandi tolol. Geus tolol, aki-aki ge teu daek mandi keneh bae. Ieu bedana Cilongok jeung Cisoka teh seperti kitu tah. Di Cilongok mah isuk-isuk dareek budak mandi sanajan cerik-cerik ge. Di Cisoka mah kolot teu daek mandi. Masya Allah. Mantak ambeuna ge rada lain deui ya sana. Nah, barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim diberi impian ku Gusti Allah. Impianana model. Impianana titah mencit anak.
nu ngaran Ismail. Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancap titah mencit anak. Sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa. Di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe. Nu ngaran munding 300 munding, onta 100 onta. Lain dina bulan haji bae. Ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang. 300 jamus munding. 100 onta. Ya Allah ya Rabb. Datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging. Kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe, nu resep onta daging onta, nu resep munding daging munding. Kabeh ngarasaan. Datang ke malaikat kageteun malaikat. Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing. Masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh. Ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging. Beak kabeh ku kiai. Lain di dieu di Blaraja. Lain Masya Allah tak kiai teh dekeun ngabagi. Loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai. Ya Allah eta urang Blaraja, KTP-na mah urang Cisoka. Aya kamodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah. Nu ieu mah ulah waka, nu ieu mah ulah waka. Dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat banu menta. Ya Allah dibere saparapat on. Dibere saparapat on. Juku nyana ditusukan, digarang. Ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang. Tungtungna makan didoakeun ku nyana teh ku galedeg teh kiatok. Ki Amir dan eta tega bagi blon. Masya Allah. Komo tukang mencit kulit dibawa kunyana, hulu dibawa kunyana, ceker dibawa kunyana, jeroan dibawa kunyana. Hei, ieu kumaha lalakona? Masya Allah, talancuh nage talancuh dibawa. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, Gusti Allah. Eta anak buah Ki Nurjaya, kunaon jadi kos kitu? Orang dititah kunyana. Kangjeng Nabi Ibrahim. Pohara Kangjeng Nabi Ibrahim. Dalahar kumaneh ta 1000. Dalahar ta kumaneh 300. Man munding ta dalahar kumaneh onta. Ya Allah ya Rabb. Masyarakat mika cinta luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana bebereanana nu pohara. Eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah, Palestina Suriah, Mekah Suriah, lantaran Suriah teh pusat perpasaran, pusat pasar. Di mana bae nyieun kam-kam, nyieun pos-pos, jang pedagang-pedagang, jang musafir-musafir nu liwat, setiap liwat kadinya kudu disuguhan. Ya Allah ya Rabb. Beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara, maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia. Bareng jeung para inohong, para tokoh, Kangjeng malaikat Jibril menghadap ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun popoharan teh ieu sedekah mandi ribuan hewan disedekahkeun henteu nyaah. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, ieu hewan milik Allah lain milik kula. Kula teu ngarasa ngapi milik diri kula anu Allah. Dunia langit jeung bumi katut esina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan. Andai kata kaula boga anak, anak kula mun diinstruksikeun kita dipencit-pencit ku kula mah demi nurutna ka Gusti Allah. Masya Allah kan. Iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah.
Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasetna umur 13 tahun geus rada dewasa falamma balagu ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapakna bisa ngabantuan tatanggana bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi. Wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaki Ismail kadi aya naon abah? Inni ra'aitu fil manam. Abah tadi peuting ngimpi. Ngimpi naon abah? Anni azbahuka. Abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail. Fanzur madza taro. Coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh titah mencit anjeun teh. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail? Faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Cek Kangjeng Nabi Ismail abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah if'al ma tu'mar laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nitah mencit abdi ya Allah ya Rabb pokona mas satajiduni abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin abdi persilahkeun ku abah pencit di mana instruksi Allah. Urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju titah dipencit ambo-ambo berendanan Gusti banyak kudu mencit anak mendingan Haji Pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil manfaat lah Gusti. Ya Allah ya Rabb coba eta datang kacak tatangga eta bae cenah Gusti ya mantaknya nama ilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun nu mantak geus doakeun atuh geus manfaat lah. Pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah Masya Allah diabadikan di Al-Quranul Karim dibaca kurang wa qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kula mah lamun maca ayat eta ngahaneng bekos ku bode etek. Sekula teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah. Urang majol anak Masya Allah geus mamawa kampak ya bah. Bah, kampak leutik ya bah. Emang jang naon? Tarang abah ya. Maksudna naon sia? Belikeun motor bah. Lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah. Sia ada orang Cisoka bah garoblok. Siana naonan cak aban he pan kula di pegahan besina ge ku abah memeh ka batur ka abah heula goblok ibu dah. Ieu bae seminggu motor eueuh awas mun teu kaca tarang nu kadua adina geus mau martil gede bae mak. Awas ieu mah ieu naon sia lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji. Sial boga anak karari amat sia ieu naonan teu bisa naonan pokona mah kieu bae geus pokona mah kakak dibelikeun kula henteu awas. Masya Allah imah hareudang ngobrol bae bapana jeung pamajikanna anak urang jadi karari bongan sia si pasantrenkeun modern cakaing ge pasantren salap lo kadenge budak santri salaf mah mau martil paling gara gaji. Ya gara-gara di pasantren modern kos kieu tah kanu adina mah mangkaning tah tu pasantren modern acan nya nama asan mah sakola hasil sakola mah kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan
jahat sama kos kitu mah. Itu dari polisi, atau polisi nggak modal lah priwit doang. Jerona mah tuh sarua. Mah anak orang deres kene sakieu mah ye. Oh, nu bener tungtungna. Oh, nu bener. Boga anak teh masyaallah. Masyaallah. Nah, pasantren ke. Coba tanya daekeun teh pasantren. Pesantren salap. Pesantren salap, Pak. Nya nama paling ge nyicingkeun ti Mama Marti. Paling ge nyicingkeun bae ieu budak balik pesantren kok tuh ngomong-ngomong mana? Coba tanya hayang naon? Sambarkeun sia ieu balik pesantren ngomong-ngomong mah hayang naon? Umur ge sabaraha mah umur. Pasti nanyakeun umur emang emak tilok ngitung. Ieu kula ieu nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah. Paling ge kos kitu doang. Ulah leuwih ti 30 mah. Waduh, bibit kolot dia ka ditu mah. Tah, eta paling ge sakitu santri salaf bang demona teh kawin. Jak mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak teh engke si anak kan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna. Mak, kula kan geus basantren. Ye, di dieu Tijan mah ye. Di dieu Sanusi ye. Di dieu Umul Barohin mak. Pinu ku katauhidan mak, mama tugas mah ngawinkeun. Ka ditu mah urusan kula. Masyaallah mak, Allah luar biasa. Atuh geus pokona mangke ge hese-hese teh mah balik deui ka emma mah. Eta santri paling sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah. Aing ngadenge sia mah gede hate. Tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah, aya nu syariat, aya nu tarekat, aya nu hakikat kur bisa tengah hakikat mah. Bau budak. Budak kudu dikubur ya. Ya Allah ya. Tenang mah tenang. Kula geus diaji kabeh ku kula. Pokona mama ngawinkeun ka dituna. Pokona tanggung jawab kula mah. Oh, aya tauhidan di hidup kudu jasa mah. Teu kan ngeunaheun ai make salaf mah. Masyaallah. Segala rupa serahkeun ka Allah. Lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat, "Ya Rasulullah, abdi teh hayang sugi, sanu pangsugihna?" Allah penta kanu pangsugihna. Abdi hayang gagah, sanu panggagahna? Allah penta kanu panggagahna. Abdi mah hayang kuat, nu pangkuat dasa Gusti Allah penta kanu pangkuatna. Hayang naon? Penta ka Gusti Allah. Kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon. Urang Cisoka mah menta kamomonon atuh. Sagada ka Gunung Kawi segala macam-macam minimal menta tulisan kaki Nurjaya bukunya lagi susah. Suka Gusti Allah. Allah penta ka Gusti Allah sugi nu menta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu aya nu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah nu menta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaula ilmu anjeun eueuh ilmuwan mun eueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah. Urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaula ilmu anjeun la ilmalak eueuh ilmuan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia. Pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul. Pencabutan ilmu teh hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun. Nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat. Aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti peuting teu bisa hudang pencabutan ilmu. Aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti Kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing Mirza 5 juta ya aing mau 5 juta
Ayo coba di kolam datang tetet celi datang nggak bisa. Pasti pohon. Ki Nurjaya tidak kolam Muhammadun datang ke bab ibtida oh. Tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah. Dicarabut sebab lawan. Nu ieu nyandung bae. Nu ieu mencitan kebo bae. Tulis beres. Dicabut. Tah itulah para jamaah luruskeun ka Allah. Ulah diaku ilmu teh kurang no Allah. Gunakeun sesuai jeung perintah Allah insyaallah. Batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame. Ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan nu bantak urang daratang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subandi embung kula barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung ki Subandi onam dihondang ku nyana sanget inget ka almarhum Abu Yardani. Emang kumaha kitu Kiai? Abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abu Yardani. Kula eta amun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha Abah? Kori nya nama bisa. Ceramah nya nama bisa. Mamaca nya nama mamaca tuh nya nama kikieuan bae asakanyana bae tolol meureunana. Mamaca kudu berobani nya nama bisa. Masya Allah segala bisa tak Ardadi mah. Di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka Rajeg eta teh meunang ngadidik Abu Yardani istimewa dan mantap berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah ieu mah kula mah lain undangan ki Subandi ja lain kula mah undangan Abu Yardani ngan wasilahnyana sih gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail salam titah dipencit nurut mudah-mudahan urang dibere anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna mudah-mudahan urang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana amin ya rabbal alamin. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah ieu anak pandian nurapi geus dipandian pakaian baju nupang bagusna sisiran anu rapi minyakan cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapi bagus disisiran diminyakan serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang dina hate ibuna pan deuk makan si mau belati pan mawa tambang tapi teu nanya geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar datanglah kamina. Begitu datang kami di dia abah teh diinstruksikan ku Gusti Allah kita mencit anjeun teh wahai Ismail. Cek Kangjeng Nabi Ismail di mana Allah ngainstruksikan siap. Kula dipencit. Masya Allah kan. Ngadap di wasiat cek Kangjeng Nabi Ismail ka abah. Di mana kula dipencit hiji talian lengan kula nu mantak di talian lengan jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku nomor kadua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi
coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah neuleuh merenyi abdi abah mah abah bae kena tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abeh getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi kusebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail ieu bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kari. Nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu. Masyaallah kari. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail, Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapana. Mangga bapak abdi besi rek dipencit. Begitu ditalian Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim, jol teh iblis. Cet iblis, wahai Ibrahim, aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh. Atuh kunaon maneh ieu mencit anak? Ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah. Selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh. Cak iblis ieu mah moal bisa cenah teh mah. Moal bisa dirobah ieu. Sia emang aing teu nyaho. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia. Aing nyaho ka dia. Dia teh lain manusia. Dia tolol buat dia mah. Asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkaseuh lah ditu meureun. Nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel. Begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar. Joder mah. Timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana, bocos matana. Besi aya polisi nu bocos matana eta. Berarti katimpah eta. Allah bocos. Aduh cak iblis teh aing nasib aing kos kieu cak kitu. Lah mal mundur aing mah. Kajian kumaha ge aing datang ka ibuna, manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak. Datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh. Allah 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 Allah. Bel. Nginaheun da lamun nyaba ka hiji awewe-awewena bari nyekelan tasbih. Tiis hate. Allah Allah Allah. Ya malai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ayah di mana? Tuh keur nonton TV. Masya Allah. Malah ayah di Cisoga paling di Panggang. Allah Allah Allah. Nah, cak iblis. Assalamualaikum. Salam. Ieu hajar mohon. Nyaon teh? Anak Ismail tuh dek dipencit. Wah, banyak bapak mencit anak. Ih, kuari geus digolerkeun. Naon cenah nu mantak dipencit? Nanya teh ka Ibrahim. Nanya. Naon eta nu mantak dipencit? Nya lo boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah. Coba gerakan itu. Salaki kulama nabi
salaki kula mah nabi mah tilok bohong sekali instruksi ti Gusti Allah pasti instruksi ti Gusti Allah lain cara kiai di Cisoka wah tama kiai raradutan apa kos itu salaki abdi mah nabi cak jana pokoknya sekali instruksi pasti instruksi percaya angkap ke dipencet teh naon Masya Allah eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki lantaran salakina tilokna bohong salakina. Ya Allah, ya Rabbi, atuh urang kapan babajikan dek percaya kumaha ka salaki. Balik jam 12 ke atas di mana? Ngariung rada lambat. Acet. Masya Allah, kok mau kifudolim, Masya Allah Karim. Nyana mah setengah bajingan sebenarnya. Balik penting ya jangan. Orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah. Rahasia perusahaan tuh mah. Atuh sia mah bapak rusak. Tah ieu deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki. Balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak. Ieu mah rada tajem kieu. Biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak. Lah budak tah. Orenganan. Mal bejakeun di bel. Ieu mah baja, ieu mah Kak. Ieu mah parfum awewe mah kos. Nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh. Gorenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun muda. Aya anak saha deui atuh. Deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki. Tuh. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah nah. Geus heseyeun iblis datang deui ka Kangjeng Nabi Ismail. Maneh teh dipake ka deudeuh jeung kanya aku indung bapak. Di mana-mana ulin teh bapak mana jeung maman teh seserian ningali tingkah man teh kuresep. Haju mana deuk dipencit ieu nurut bae. Selama perintah Allah cek Kangjeng Nabi Ismail, kula moal kaluar ti perintah Allah. Sebab abah kula nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit. Kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala. Bari nyekel batu ditimpah deui ku Kanjeng Nabi Ismail. Joger bae mata nu hiji deui kena buta. Beusi kapanggih jeung polisi buta. Nah iya. Atau abri nu buta atau geus. Eta berarti lelengseran ti ditu eta. Ya Allah ya Rabb. Jadilah kuari syariat ketika urang datang ka Mina nimpahan Jumratul Aqobah, nimpah hula wusto Aqobah, hula wusto Aqobah sasakalana eta. Ya Allah ya Rabb. Langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Geus digolerkeun di dinya. Disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bismillah Allahu Akbar. Tarik kaluhur. Tarik dekat tungkulkeun ka hadap. Teteurah. Cek Kangjeng Nabi Ismail, Abah. Sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi. Ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga Abah. Ulah aya karunya abdi geus siap jasa. Sekali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tarik ka luhur kenceng. Ka handapkeun deui. Teuteurah. Sama sekali teuteurah. Udah Kangjeng Nabi Ismail, bah. Coba ganti pesona, bah. Coba ganti pesona ke heula. Ieu Abah lain lalagaan ieu pes oke. Urang coba heula ka tangkal korma. Langsung dibabetkeun ka tangkal korma. Cek. Buntung tangkal korma. Coba ka batu langsung dicoba ka batu. Brak, beulah batu. Kurang kumaha, Abah? Kurang kumaha? Coba sakali deui bah ieu pencit nu panceng jasa ieu. Kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah. Masya Allah karim. Si keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun. Budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng. Can lempeng. Tauhid ka Allah mantengna pohara. Ya Allah ya Rabb. Ai kieu ti Nurjaya mah lain deui. Nah,
pencit deui sekali deui begitu dek dipencit deui falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedeuna anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul ku anjeun gantian Ismail Masya Allah Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bizibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalili kekasih kaula tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe cek Kangjeng cek malaikat Jibril Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cek Kangjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamdu urang-urang nyaho beta gorenganan maca beta kiato teu nyaho rongengna tak kuari we nyaho gorenganan Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihi salam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam la